karena memang anu disebut bahasa baku teh orang lirik karena sejarah bahasa Sunda di zaman ke zaman anu dijieun bahasa Sunda baku teh yaitu bahasa Sunda Bandung. Meh-mehan anu bade dijieun bahasa Sunda baku teh Cianjur. Lantaran lentongna anu lemes gitu nya cara naon teh cara ngucapkeun anak lemes. Tapi numutkeun para ahli bahasa harita bahasa Cianjur teh leres genah di kuping geunah nama dicarioskeun nama bahasa Sunda Cianjur maksudna. Namun miskin kosakata. Ya akhirna anu dicanak teh bahasa Bandung. Namun anu janten masalah ari bahasa Sunda teh pariana teh kan justru bisa. Bahasa Bandung anggaplah bahasa priangan. Bahasa bentuk arti tapi anu di kadalkeun ku urang Sumedang, ku urang Tasik, ku urang Garut, Cianjur, Sukabumi. Tapi kumaha di Cirebon, kumaha di Bogor, kumaha di Karawang, Purwakarta, Subang. Da cek sajarana kitu nya kumaha deui. Upami urang maca buku Rampadan Basa ini Pak Wahyudi di sana. Eta bahasa baku teh diebrekeun dina Stadblad nomor 11 tahun 1818. Eta disebut bahasa baku teh anu dicanak dina bahasa Sunda Bandung. Terus kusabab ieu dijadikeun bahasa baku nya diajarkeun di sakola-sakola. Minangka bahasa Sunda nu kudu kita paham umumnya masyarakat di Jawa Sunda. Ya diajarkan di soreang. Itu zaman kolonial kan. Aya pengakuan Kumbara di sana. Anu di strategi Pak Ayib. Soreang teh anjeunna lain ngagunakeun kan, lain ngajarkeun bahasa Banten. Di Serang, di soreang. Di Serang. Lain ngajarkeun bahasa Banten, tapi ngajarkeun bahasa Sunda Bandung. Lantaran bahasa Sunda Bandung teh dianggap bahasa Sunda dulu. Dan gitu. Kan di urang ge sok sanawa dina kurikulum aya kategori A, kategori B, kategori C, tapi kan anu janten garis namanya tegas namanya eta bahasa dulu. Buku pengajaran aku bahasa. Itu problemna teh Bu. Janten lamun kamari aya kahoyong misalnya di Karawang, Pak Yudi aya ini anu ngusulkeun tim monet kalita anu sumpi ke Karawang. Mun bisa aya kategori anu beda lah, standar anu beda. Keun urang kali Bekasi, di Karawang. Tapi kumaha ngukurna gitu tah. Hartosna kudu aya standar anu lain biji. Jadi lamun ieu diakomodasi jadi repot oge. Kusabab itu nya lantaran anu diajarkeun di sakola basa luluh pasang dirina oge pinter kedah bahasa dulu. Eta jawaban paling sederhana gitu lah kalau saja gitu. Kamari didugikeun. Jadi bahasa aya usulan-usulan dina monet di beberapa daerah teh. Ya kesimpulanna kitu sasaurang ukurna gitu. Lamun standarna beda-beda. Iwal lamun pasang dirina di kelompok-kelompokkeun gitu nya di daerah-daerah. Tapi Pak berapa pasang dirina ya di provinsi.